Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak anak-anak buka pengajaran 2 bab 2 rik-rik gemi kana energi atau hemat energi. Rik-rik gemi nyaeta ngagunakeun atawa make hiji barang kalawan saperluna. Sikap hemat yaitu menggunakan atau memakai suatu barang seperlunya. Sumber energi di alam nu bakal keuna kuledis atawa beak nyaeta bensin, solar, minyak tanah, jeung batu bara. Sumber energi yang ada di alam lama-lama akan habis, contohnya bensin, solar, minyak tanah, dan batu bara. Stiker atawa brosur nyaeta bahan bawara tinulis ngeunaan hiji masalah nu disusun kalawan sistematis. Stiker atau brosur yaitu bahan pengumuman tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara sistematis. Kan stiker bisa narik hate nu maracana aya sabaraha syarat diantarana basa nu digunakeunana pondok tur langsung bisa kaharti. Wangun stikerna kudu alus ngagunakeun rupa-rupa warna nu dibarengan ku gambar atawa potret. Supaya stiker bisa menarik hati yang membacanya, ada beberapa syarat diantaranya bahasa yang digunakannya pendek dan langsung bisa dimengerti. Bentuk stikernya harus bagus menggunakan macam-macam warna disertai gambar atau foto. Contoh stiker atawa brosur, saatos nganggo cai keran tutup deui. Setelah menggunakan air, keran tutup kembali. Biasakeun 3 leutik ngirit energi. Biasakan dari kecil menghemat energi. Gunakan listrik saperluna. Gunakan listrik seperlunya. Tedel naik deui, hayu rik-rik kana energi. Tedel naik lagi, mari menghemat listrik. Babasan nyaeta mangrupa pakeman basa atau ucapan matok anu teu bisa dirobah euteup seureusna atawa ditambahan ku unsur sejen. Ungkapan merupakan idiom perkataan tetap yang tidak bisa dirubah susunannya atau ditambah dengan unsur lain. Contoh babasan hiji gede hulu, sombong adigung. 1. Gede hulu yaitu besar kepala atau sombong. Kalimahnya poma ujang hirup mah ulah gede hulu. Hati-hati ujang, hidup itu jangan besar kepala. Amis budi atau alus budi parangina. Amis budi ramah baik pengerainya. Kalimahna si resep ka Neng Mirna mah gelis teh amis budi, suka sama Neng Mirna, sudah cantik ramah lagi. Rarangkeun paan, mengenal konflik paan. Contoh paguyuban tina asal kecap guyub, perkumpulan dari asal kata kumpul. Kalimahna henteu loba paguyuban anu bergerak dina widang budaya mah. Tidak banyak perkumpulan yang bergerak dalam bidang budaya.